Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, hiji warta nu parantos dugi kameja redaksi Jabar TV. Sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda. Kabar Pasundan. Edisi Senin, kaping 24 Januari 2020 genap. Sim kuring pun Anindra nu baris ngadugikeun warta salengkepna. Kawasan objek wisata Cai Panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, deui ditarajang ku banjir bandang jeung longsor dinten Sabtu ieu. Jembatan vital pegat sarta fasilitas wisata pancuran 13 ruksak parah. Banjir bandang ieu lumangsung saatos hujan deras kalayan intensitas anu luhur ngagepruk lereng Gunung Slamet di dinten Kemis dugi ka Sabtu enjing. Caibah anu warnana coklat pekat mawa material letak geusik dugi ka dahan kai di hulu gunung. Lokasi di Guci, kawasan air panas. Akibatna, tilu jembatan utama nyaita Jembatan Jedor, Jembatan Kaligung di Pancuran 13, serta Jembatan Gantung di Pancuran 5 pegat di Tarajang arus. Padahal jembatan-jembatan ieu mangrupakeun akses utama penghubung antar objek wisata serta jalan ke Desa Guci. Sampai Pancuran 5 Mas, habis. Pancuran 13 habis. Masuk ke lokasi Pancuran 5. Banjir parah, masuk pemandian. Salian di jembatan, fasilitas wisata Pancuran 13 oge dilaporkan ruksak sarta katimbun letak. Sejumlah lapak pedagang palit, serta pagar pembatas di sepanjang walungan porak-poranda. Dengan ukur banjir, longsor oge lumangsung di bukit atas Desa Guci anu nambihan keruksakan serta kasihan warga. Nepi ka ayeuna, warga masih waspada bisa aya banjir susulan kumargi hujan masih sering turun di kawasan kasebah. Simkuring Anindra Al-Zahra, seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.